Gok dugi ka langit kahiji itu tong dibeja-beja di dinyalah pokoknya mah bus ka langit kahiji barang bus dugi ka langit kahiji teh patepang sareng jalmi nuju calit dina kursi emas ditaretes ku indan berlian kulitna bodas mukoneng jangkungna 87 meter jangkungna teh jalma saya jalma teh bibit jelema Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Tah Kangjeng Nabi Adam alaihissalam teh ayeuna aya di langit kahiji. Bilih bade narepangan karuhun. Ayana di langit kahiji ulah cul deui ka kolot teh. Pira di langit kahiji tadinya. Gok di lawang penak eta di dinya Nabi Adam. Ya, aslina naik deui ka langit kadua. Tepang deui sareng Kangjeng Nabi Isa teh mah hirup keneh kawas urang kieu naon sabna Nabi Isa teh ajan di maotan dasarna perjuangan di dunia can parat itu di zaman Nabi Isa alaihissalam aya tatanggina anu bade ngalahirkeun ibu-ibu dalalaki mah geus sumpah teh nya ge teu sanggup ngalahirkeun bangga ngeujeunna itu ibu-ibu pada ngelahirkan carogena sumping ya Rasulullah itu pun bojo pada ngelahirkan nyuhun ke dilayan nanek ngajuru makanya yang kami kudu dibatak isane saya nyuhunkan di doaan ke kami itu angkat Nabi Isa bro ngelahirkan istri Nabi Isa di jalan kene diwi kaberes diibakan dibedong murang kali dibobokeun sumping Nabi Isa itu badai ngangkat panangan Nabi Isa ieu budak kalah luncat orok karek samenit tina dibungkus dibedong lol Nabi Isa ngangkat panangan teh hibur budak jelek naik ka tengah-tengah bumi barang antel ka tengah bumi beratna 3 kintal setengah tereh gedena 30 maraban teh asal luncat teh gede itu barang ditutup ku Nabi Isa di natarangna aya tulisan ana adu wallah gitu jeung Nabi Isa ieu budak teh kieu itu balik ka ibuna bu geuning tiong putra teh kitu kumaha Gusti Rasul tingali natarangna ditingali teh nya aya tulisan upami bahasa urang mah kami teh musuh Allah ngaku sorangan tulisan di natarang nya gitu nya teman nyangakeun kumaha saena nyuhunkeun widi kami bu ieu putra ibu ku aja rek dipaehan sabda mun dihirupan bakal ngabahayakeun balarea mangga ai saena kitu mah nyangakeun sarepet Nabi Isa nyebut pedang maksana mah bade dilaan kaluhurna wungkul moal disiksa itu cek-cek beuheungna asana terus balager teh tanu piomongan banyak kadienakeun itu ngadak cik Nabi Isa mending laan kaluhurna wae lah bae teu piomongan barang disabet ku Nabi Isa lain ge jawara itu kalau wae ngaku musuh komo ka Nabi Isa barang disabet ku Nabi Isa ngelok tep orok teh bret teu kaburu ngelok nalamat beunang panon kencana sabelah bret pupus kadepek kita budak teh langsung namru tewak ku Nabi Isa dicanak teh kapalih dinya ka kulon kuloneun ieu alam dunya bijil Nabi Isa ka kuloneun ieu alam dunya di luar alam dunya teh aya gunung ageuna 1000 lipeteun ti gunung Himalaya sumping kadinya dirojok ku dampal panangan Nabi Isa hanapna gunung cek diangkat teh gunung ngajungjung simpen tak budak di tengah-tengah turuban ku gunung nepi ka ayeuna hirup itu namina Aceng Dajjal gitu alhamdulillah sawating dalalaki banyak neng Dajjal teh mah eta namina teh Aceng Dajjal nepi ka ayeuna hirup awal akhir bakal ka dieu deui lamun syuk Dajjal ka alam dunya nu panggeulana di teangan ustad musuh teh kaum kampung di teangan teh ustad teh tukang kapleman teh sak dulurna sok diberi duit dong kok teh mah pilih-pilih lah
hayang diancam, hayang diberi duit. Begitulah. Itu, jangan Ustad, bunang Ustad tewak cangkengna di laut nepang jerona salam dunia teh di dajal mengan semet mumuncangan. Itu rubakna 4 kabupaten di Dampasukun itu. Wah, ngajurelat ka di mah parah. Itu. Matak tadi ke jenarek tolak antau semua. Mau bener ninjakna ruksak nih tolak. Itu kayak itu deh. Pokoknya umat Islam mah bawa bola laki dibabat itu diramus. Sekali newak jelema teh 4 desa. Krep bubuk. Gitu. Kumaha cenah abdi? Aya ilmuna upami jalma di alam dunia ayeuna hoyong teu katingali ku dajjal kedah katalar surat Kahfi 10 ayat. Tingawitan alhamdulillahilladzi anjala ala bil kitab wa lam yaj'alahu iwaja dugi kana min amrina rasada deui kadinya moal katingalieun ku dajjal paling katincak. Ya gitu eta mah eta pilih-pilih. Sekorna gede teuing. Nu katincak diram anu nu katewak diramus, nu teu katewak katincak. Itu 4 desa atau desa bulahna teh. Jadi keur pilumpateun lah. Nah gitu, ayana di langit kadua eta Nabi Isa. Mangga bilih boneka ditu silaturahmi. Itu di langit kadua. Naik ka 3 ka 4 ka 5 ka 6 duwi ka langit ka 7. Di langit ka 7 aya tangkal kai agung dahana 4 nu pokok teras we ka itu nama cabang-cabang. Di hanapu digigireun eta tangkal kai teh aya 2 makhluk Allah, abdi Allah, malaikat, raqib jeung atid. Eta aya gigireun kai eta mainan meja. Boga buku 2 sewang, anu hiji buku kosong, nu hiji buku asli ayaan. Naon nu ayaan sejarah hirup urang ti Allahna tahna buku ieu. Di mana kaayaan hirup urang diakurkeun jeung buku ieu teu aya dina buku ieu, baru malaikat dicatet dina buku kosong. Kitu namina malaikat raqib atid. Agung eta tangkal kai meujeuna. Ya cek malaikat lamun urang leukeun hoyong terang sabaraha gedena eta kai dikurilingan nganggo air eking di full 1000 tahun moal tepung gelang. Gede eta teh. Itu madak pilih Pak Ustad kakirangan kayu. Kaditu we nyohunkeun sadahan malah 4 desa mah moal kakurangan kayu ngalah sadahan deh. Daunna teh Bu dina daun teh aya tulisan tiap daun teh tulisan naon nami urang hiji jalmi hiji nami hiji jalmi hiji nami pas barang ditutup ku Kangjeng Rasul aya nu ragrak daunna nu geus koneng itu saur Kangjeng Nabi Jibril jadi itu aya nu murag mangga canak itu canak ku Kangjeng Rasul tingali cenah tulisan naon eta ya eta tulisan jalmi pas kebenaran nuragrak teh lemina teh si Said itu barang diilikan ku Kanjeng Rasul aya ngarangan jelema Said paeh Said tadi bareng jeung muragna eta daun kitu teh mata kolot baheula di mana murang kali nuju ameng katinggang daunan sok dicanaknya ciduhan lamot lain daun eta tuh daun di langit ke-7 nya ngan biasa nama nu marurag teh anu tos koneng anu ku bapa lurah tos teu dikengingkeun ngadamel KTP gitu lamun 60 tahun bios teu ngadamel KTP deui ngadamel ka langit tah eta koneng di ditu na parurah apaleun kana daun koneng itu mayoritas umum tanu murag teh eta itu urang tinggal ngitung we apa urang hejo kene apa geus koneng lamun geus koneng hati-hati tereh jatuh aja tapi soal masalah maut mah
kadang-kadang nu hejo bisa diheula malah aya pucukna ningang dikuhileut mah nu koneng kuat tapi pucukna mah diheula matak sok aya orok maot eta di dituna kuhileut eta ya matak mun boga orok teh di barang berojo teh semprot gitu awe nanaonan teh nu geus dikuhileut gitu aya ulah kuhileut mah tinggal semprot teh ku baygon saya 4 botol deh insyaallah wiras gitu nah naik deh ka langit karo ka mustawan ka Sidratul Muntaha didinya dipasihan dua kanya hati Allah hiji jabatan Rasul kadua saur Allah Muhammad keur anjeun jeung umat-umat anjeun mun hayang salamet aqimus sholat lakonan sholat itu sabaraha kali tong loba teuing 50 kali cekap ka sawarga kabir tuh cek Nabi nampi abdi Gusti kana kanya Gusti teu nyebutkeun piurang Gusti nampi abdi kana kanya Gusti ku abdi bade dilaksanakeun sareng umat abdi lungsur barang nepi ka langit kagenep pegat ku Nabi Musa Muhammad anjeun dipagieun ku Allah dibere naon hiji kami diberi jabatan Rasul kaduhana ku Allah kami jeung umat kami diberi jalan ka sawarga ku cara ngalaksanakeun salat 50 kali luncat Nabi Musa itu Muhammad ketika salat 50 kali diterima ya diterima oleh orang Allah si orang Allah tapi kudu make pikiran gitu jadi Nabi Musa itu kudu make pikiran ai gitu ya entong-entong umat anjeun jelema sapotong gitu jeung mararat di jelema anjeun mah umat kami ge jelema jelangkung gede bala leunghar diajak salat 50 kali dahan kuat-kuatan gempar gitu bayahna cenah ka Allah nyuhunkeun ulah 50 ting bisi pae kabeh nyawi deui ka Allah aya kebijakan Allah nya atuh Muhammad ya itu kuatin makin bae turunkeun 5 pegat deui ku Nabi Musa ayo we cek Nabi Musa sok cek jalan mana poin pegat itu tadi namanya jalan babakan wis nampak Nabi Musa di situ jadi mana ke mana sih jalan itu tadi namanya mabal ya tuh bisa balik deui ka Allah ngap muat anjeun dugi katinggal 5 Bu itu cek Allah Muhammad ke anjeun jeung umat-umat anjeun mah sanajan salat ngan 5 kali upah nama lagi saruakeun jeung 50 kali nu baheula lungsur terakhir pegat deui ku Nabi Musa kumaha Muhammad alhamdulillah nya euy bager teh naon bagerna ayeuna mah tinggal 5 cek Nabi Musa wajahna tong ka alam dunya balik deui ka Allah berat keneh ke umat anjeun ngemut ka anjeun Rasul unggal usulan ka ditu dilaan 5 ayeuna tinggal 5 lamun ka ditu deui dilaan 5 nol kitu teh anu sih Musa bisa dilaan kabeh itu karep teh muga-muga sing karuatin deh lungsur Kangjeng Nabi ka alam dunya pas jam 8 dinten Kamis wa mubasyiro ceramah naon hiji ngangken kajalmi upami bade lebet Islam saur Kanjeng Nabi tajalan kasalamatanana ieu salat sabaraha kali 5 kali we kitu ngaratepan we matak tibang salat tungku jangan ka Rasul di Mekah sahabat oge bade netepan teh satiasana nami lalebet ke masjid satiasana Allahu Akbar teh mabokkeun sahabat ngararinum teh di sakali lebat ke masjid teh nyana teh sakal buntung teh minuman di sana sore zaman harita langrek 4 botol sewang 5 botol sewang kakarek Allahu Akbar Nabi nyaram teh itu ngalami tilami Kanjeng Nabi teu panujuk mun sahabat gaduh eta padamelan ajukeun ka Allah
Gusti abdi teu panuju umat abdi pada melanana mabok. Turunlah ayat jawaban. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Eta ayat jawaban tina